Ya, disarengan ku Radio Mara Bandung, simkuring, nyarengan sadayana ka para mitra anu tos puguh di Bandung sareng sabudereunana boh kota Madia boh kabupaten oge Tasik Garut Ciamis sareng di mana wae wilujeng ka sadayana. Urang ngobrol gerak pada kamari diajak diskusi ngeunaan kebudayaan. Kebudayaan teh bener kudu kebudayaan Sunda urang teh. Aya nu ngadongeng tapi keun ieu mah dalingan saliwat. Lain bunga urang mah sedih. Aya cenah saha bupati duka sanu nyarios. Engke Cirebon bade janten provinsi urang Siri Koneng. Sumun Cirebon mah sareng Indramayu janten provinsi. Tapi kadeta anu kabupaten anu bahasa Sunda wungkul kade siga Banten geuningan iya cek simkuring Kang Ibing malah ditanya keun beda masa lingkungan urang kenehnya Ibing satujuna provinsi Pasundan jang simkuring mah us we nu marake bahasa Sunda eta provinsi Pasundan temus malah tuh ka Jawa Tengah kembali rek disebutkeun suku Ismu rek naon ge da karunya euy Sunda dijajawet kayak itu ka dieu tah tos gitu. Ayeuna urang ngobrolkeun kabudayaan cenah ceuk ahli budaya teh asalna tina kecap bud hartina sadar. Budaya daya usaha manusia pikeun untuk memenuhi kebutuhannya. Jelema hirup manusia teh loba kabutuh, boh kebutuhan lahiriah, boh kebutuhan batiniah. Tah hasil daya upaya ngumpulkeun eta disebutna kabudayaan. Matak aya kabudayaan lahir seperti perumahan, pakaian, kendaraan, tau kabeh we bentuk lahir kebudayaan. Aya oge kebudayaan lah lain-lain anu lahir meureun kabudayaan jero eta mah rasa kesenian bahasa tah tina kesenian mengpar deui aya seni ieu seni itu da jelema teh si oreng teu bisa cukup napur ku lahiriah wungkul imah boga sangu aya beas loba mobil aya televisi asa tipu teh padahal eta teh pan asa teu ngadenge musik acan asa teh tenang tah da jelema teh si horeng henteu cukup ku kebutuhan wungkul tapi oge merlukeun seni apaan geuningan kieu ku agama hirup moal gagabah ku ilmu hirup cenah jadi gagah ku seni hirup teh jadi enah. Tapi urang teh memerlukan keenahan teh gara sok ayeuna upamina wae urang nyieun tumpeng dalam mun ditanyakeun naon gunana tumpeng geus sidik dahareun tiba benyit nepikeun ka kolot teh nyararaho tumpeng mah dahareun tapi kulantaran jelema teh seniman teu cukup penyendahareun wungkul direka bontengna dikurilingkeun no geuningan diguntingan dirawis-rawisnya daging hayamna dicongcelokeun belah dieu no belah ditu terus sama lagi dikumpulkeun tapi gak jadi enak katingalina pirage tumpeng atuh dalam bentuk mah keseni mah tambukeun hakan sia da moal ngeunaheun tuh unggal jelema baruga marake baju marake pakaian eta baju teh pakaian teh sabenerna gunana mah hiji keur nutupan orat rek baju naon ge da eueuh atuh baju model sakumaha model ge anu dina bujurna bolong keur nutupan orat ngaranna baju mah tapi kulantaran jelema mah seniman teu cukup nutupan orat tungkul atuh make aya potonganana ngajahitna rupa-rupa tah make ieu-ieuna dikieukeun
yeuna dikitukeun atuh warna ge make dipilih lamun nganggo acuk warna kieu kahanapna rokna warna kitu potonganana lamun teu make potongan teu seni geus we jiga karung bolongan blus jung sia gaya bagan mung urang teh contoh sajen urang kabeh jadi baruga imah butuh imah naon gunana imah sabenerna gunana imah mah hiji tempat cicing tapi kulantaran jelema mah seniman keke darekusen ge direka-reka pada gunana kusen pan sahiji tuh keur magehan jendela magehan panto keur nyeun kaca hawa direka-reka diukir-ukir terus cet ge dirupa-rupa warna kieu jeung kieu ieu jeung kieu saenggeus dicet rupa-rupa teu cukup kitu diteuneunan deui pot kemang da teu make pot kemang we mah maruntuh dijajarkeun dina ieu kieu malah dina meja tamu dar dikembangan da moal atuh aya tamu nu ngahakan kemang tapi da jelema butuh keinahan atuh geuningan dina barang tulis ge kabeh ge kitu tah jigana jelema teh lamun teu make seni teh asa tegarna da geuningan lamun dipikir ku urang da anu kasebutna dari anu kasebutna serius si anger we di jerona masuk nyelap seninya kok naon atuh da basing kumaha ge